nanging saum teh urang teh kedah tiasa nah nafsu supados urang teu kahijab keimanan anak ka Gusti anu Maha Suci mangka didinya kedah dibuka hijabna. Tah eta teh keur diajar ngamanusakeun manusana euy. Ah, tirisah hujan ge mah ngadurukan mending jadi pindah tempat kitu ya. Saya Ah, sebentar si dulu atuh. Kopina dicala atuh, sebentar saus balik ngopi. Mang, tadi kecap hijab. Dupi hijab teh naon mang dina diri urang teh gitu. Oh, kedah dibuka hijabna supados teu ngahalangan kana diri urang. hijab teh pikiran. Pikiran. Kada disingkapkeun Kang kieu gitu si hijab teh. Maksudna kumaha eta teh? Nya pikiran. Sabab eta anu bisa ngabentang, ngabentang, pikeun nangtukeun tujuan hirup. Nu mawi kedah dibuka hijabna supados kabuka segalana. Sareng kaluar rasa mahabbah, Rohman, Rohim, kapapada makhlukna. Tah Kang, kumaha eta ngabentang teh? Tah, di mana pikiran can bisa narima karena segala perbedaan anu aya di ieu kahirupan, can bisa narima karena segala ilmu atau kanyaho anu aya di ieu bumi, ngahalangan karena segala perizikian, ngahalangan karena segala cinta jeung welas asih ka sasama jeung sakabeh makhluk. Kang, tiasa ngabentang janten panghalang eta pikiran teh gitu. Cing, akang rek nanya. Nah, hiji ilmu panemu teh ayana di hiji negara hungkul, di hiji suku bangsa, di hiji golongan, di hiji agama, di hiji ajaran, di hiji kelompok. Atau ilmu teh anu aya di hiji manusia hungkul, atau di hiji babat. Babat naon? Babatok. Ah, henteu Kang. Ilmu atana pikanyaho mah ngampar panginten ya di dunia. Sarang tiasa kusaha wae oge panginten. Dalah upami ieu tatangkalannya dijantankeun alat tulisna sareng cai sagara dijanten mangsina. Moal katuliskeun sadayana oge panginten Kang eta ilmu teh saking kuseurna. Eta teh aya keteranganana. Perih mah ngasep teh ah. Tah, hirupnya kitu, Ro. Lamun urang teu apa kana non tujuan hirup oge bakal perih mere kieu tah, Ro. Aduh. Perih ge Kang alah. Tah, Ro. Di mana eta disadari ku akal pikir geus mimiti anjeun miti dina kasadaran. Rada ngalegaan eta disebut kesadaran universal. Rada menyicar saeutik atuh otak lain teh euy. Yen segala ilmu panemu pangarti teh lain ukur dikanyahokeun ku diri maneh hungkul, tapi aya di mana-mana. Cang deh ini kan. Kangil ah. Enggak baju akang mah. Redang. Da panginten Kang nganggapna teh
Kan sanes teh teu aya ilmuwan we. Kitu Kang, tak janten ruwet kanu kahirupan teh. Komo bari nuduh di agama aja ngajaran batur masalah. Tah eta teh pikiran. Nutupan kana caang, aja ngalagana hati lain. Kana kajamaran kasemestaan. Atuh, leuheung keneh budak mereka nya Kang. Lu ruang reung tangan eta we sareng eta hungkul. Sigah kelompok bermain. Tah eta ro. Kieu Kang. Jauh rok. Dikandung heula atuh nya ku Mang ieu. Mang bade ngajukut telepon bojo. Oh, tadi pan saya teh papadon. Tadi papagon gitu. Mohon Kang. Mohon mangga atuh di kantor heula. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade Mang. Nuhun hasil bantuannya. Sami-sami. Janten kumaha tuh Kang? Gening janten heureutnya ruwat sareng rudat kanu kahirupan urang nate. Ruwet yang terudak hirup mah. Ruwet yang rudak teh pikiran. Ay mohon Kang. Kiraan maksudna teh. Tah kitu teh jelema heup pikir sateh. Lain pangarti atawa ilmu anu beda mah, tapi ruang jalan jeung waktuna. Eta manusia dina ngajalani proses kahirupan. Jadi erek lain kuasa atawa saum teh lain ngai saukur nahan nafsu hungkul, tapi kendalikan eta nafsu. Dari ngasaukur bisa nahan nafsu hungkul mah hiji waktu bakal bedah kabawa palitea geuning ngaranna. Atuh kumaha nya Kang eta anu teu gaduh ajaran sareng agama teh? Naon anu kumaha teh si lain? Mohon Kang. Eta anu teu gaduh ajaran sareng agama teh. Nah, bakal pendah kitu sareng Gustina eta teh. Tah eta iwati kumaha cek pamikiranna. Di mana manusia pikiranna ucapan aja ngelengkahna teu panceg dina matakeun lakuna. Nah bakal timu jeung Gustina pek pikiran. Cing, ari manusia anu ngadon sibuk nguruskeun laku batur, nganilai cara batur, eta bakal kumaha balukarna. Komo bari nuju ajeng ilmu ajeng kata anu manehna teu dipake mah. Nah bakal ngabuakan hasil anu dimaksud bikin tujuan hirupna. Coba Muhunya Kang. Teu anu tiasa mastikeun palebah dirinya mah. Yakin soteh ku sabab jelemana percaya kanu ajaran agama napa intinya anu aya dina pikiranana. Kana doktrin jeung dogma anu ditampi di sate acan apa nantinya. tah kusabab mah aya anu bisa mastikeun sing welas jeung kudu aya dina kewaspadaan, sing pigin, sing panceg we dina gawena diri urang, dina gerak matana, dina lakuna, sabab ieu tugas urang mah ngalaku dina proses. Proses hirup lain karena hasilna, sabab hasil gawe lain teh erek HD atau goreng kudu ditarimakeun. Da eta mah proses. Saestuna naon anu dilakukeun teh geuningan lain keur batur ya lu, tapi pikeun diri sorangan dina proses jadi manusia anu sautuhna. Teh, Nyai Nikena sok tah kopi geura minum bisi kaburu baleui. Omatnya minum tah. Siapa?
Kera baca eta buku nu ngajadi kujur tangtung boga hulu lain kudu adigung tapi kudu ingat kanu agung. Kade ti koro ulah sabokoro kana boga tak kawas di bidang pelas boga mulai kudu ngaku aya dadalin keur mawa dibere tur supaya bisa kujur Aduh, Mang Somad ka mananya? Sebelum ka mana? Gue nya di sorangan. Assalamualaikum, Jang. Tah geneng Mang. Kumaha Mang aya cek keneh teh? Capek, Mang teh. Di Pirarian ka Gunung Tilu teu aya. Ka Gunung Padang puguh. Teh ka Ciwidey. Teh jauh, Jang. Ka mana sih nyainya? Jeung can tuang di, jeung haus Jang ngopinya. Ngopi atuh Mang. Alhamdulillah. Boga salaki teh asa teu guna pisan. Sagala masih kene ku pamajikan. Beak-beak, suluh beak. Mun urang mah pangalang-ngalakeun suluh atuh. Peperiheun beak teu bisa dipangmeulikeun. Lain ieu mah ngider we pagawean teh. Nasib. Nyai, lagu aja. Nyai. Nyai. Nyaho ah.